Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarukan bihaja salam aydan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah ila yaumil qiyamah. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Wa qala al-ulama, innallaha amara bis salati ala surati Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqultu wa billahi taufiq wal hidayah. Pengatur waktu pemindah acara anu puji simkuring dipika hormat, yuk urang rojong dongkong kaplok duha. Mudah-mudahan ya Bapak MC sing digampangkeun kana maotna, amin. Keheula ulah sok kapopolotot di poporongos mending keneh hese maot, mending keneh gampang maot. Mudah-mudahan ya Bapak MC di mana dipunut kudu rahayu dipentak kudu makawasa araga paturai jeung nyawa sing nyicingan dina husnul khotimah. Tegakantun anu puji simkuring dipika hormat al-alim al-alamah al-fadil adai ilallah, pangersa guru-guru di simkuring, para ulama, para kiai, para ajengan, para ustad anu teu tiasa ditataan asma masing-masing namun teu mantap ngirangan rasa hormat kalih taaduk di simkuring kangge marantena. Wabil khusus anu salajengna anu puji simkuring dipika hormat Bapak aparatur pemerintahan tikawin atasan dugikeun ka bawahanana. Salam utama kangge segenap para pemuda, salam utami kangge segenap para pemudi, umuman sadaya jamaah anu hadir di ieu patempatan, baik bapak-bapana maupun ibu-ibuna anu puji simkuring dipika hormat kalayan mudah-mudahan sadayana anu hadir di ieu patempatan sing dimuliakeun mungguhing Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabadana di simkuring manjatkeun tahiyatul kaislaman kalayan dikawitan ku basmalah, hamdalah, sholawat sinarang salam sarta kawilujengan kangge salajengna teu aya zimat paritih anu matih, teu aya modal nu paling utama lintang tikajabi. Angin urang nyodorkeun puji kanu maha suci, puja kanu maha kawasa kalayan dipilih ku bahasa Sunda nu kadua. Hariring lain kuring haleuang lain urang, hariring kagungan maha wening haleuang kagungan maha wenang. Dalingdingna puji mumatri dina ati nyambuang lir ka dia kasturi urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati, Allah anu maha suci. Kaliarna puja nyakaruk sesi ningragan nyambuang lir ka dia campaka urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla.
dumasar kalawan takdir irodah inayah mantenak wasilah naya acara alhamdulillah urang tiasa patepung laung patepang wajah patepung laung sinareng ahli kampung patepang wajah sinareng ahli wilayah dinararaga ta'diman wa takriman dipedalkeunana junjunan urang sadayana wastahabibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna waktu terus maju matunggu-tunggu zaman kaliwatan ganti bulan ganti tahun di sisi ku menit dicacang ku mangsa di wong kuku waktu yuswa urang teu karaos awahing teu karaosna jeung bunga hirup di alam dunia teu karaos urang tos dugi ka sasih anu mulia anu leresan dina wanci ieu dina saah ieu urang ngalaksanakeun peringatan anu mana peringatan ieu parangtos terkenal ka Celuh ka Kodang Ewu ka Kocap ka Janabria ka Jampari ka angin-angin Sohor ka Bogor, Reang ka Karawang, uyur-uyur sa Cianjur dugi ka lembur-lembur, ear-ear sa Jakarta dugi ka desa-desa geus ngajadikeun sabiwir hiji wawangin agama nu suci ngadalik di ka lembur ieu gumen celangna ieu peringatan tembus rasa katut jatining ati atuh. Sholawat kali salamna mugia senantiasa dicurarua limpahkeun dikejarkeun dikucurkeun tur dikocorkeun ka junjunan urang sadayana anu nyongcolang saalam marcapada nu janten rahmatan lil alamin habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malih mandar kautamian sholawat sing kaembet ka ahlul bait sing kaemrat ka para sahabat tu didugikeun ka urang sadayana salaku umatna anu turut tumut kamantenanana dugi ka yaumul kiamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Aduh capek euy. Hadirin jamaah rahimakumullah, tinangtos mangrupikeun hiji kasampurnaan tur kabahagiaan kang ngajisim kuring tiasa bermuajahah tiasa bersilaturahmi sinareng para jamaah di dieu anu mana jisim kuring percanten pisan kasadayana jamaah anu hadir di ieu patempatan anu ahli kana ngaji anu timu kana ilmu. Namun sagedigeun ti eta saloresna mah jisim kuring moal tiasa datang moal tiasa sumping ka ieu patempatan rek ka mana atuh AAC kaleresan wengi ieu kedah mah jisim kuring teh ka Bandung Bapak Ibu. Namun dipikir-pikir cek uing rek naon ka Bandung nu ngondang eueuh nya geus meuni keneh ka dieu. Atuh anu kaduana jisim kuring ketika rek berangkat naik mobil ternyata dijegat ku pamajikan cek pamajikan uing kieu bade ka mana Jadi ulah pada tuji kali gitu kumaha iya amun biasa mah ulah waka mangkat atuh amun biasa mah ulah waka datang ya bang kalau resah kieu teh ning wujud teu damang terdapang tahun rupi-rupi WA karaos di antawisna sirah lungleng salira asa pararanas kieu teh tos kaleut landong mawi landong mah parangtos dileueut tapi teu dekeun cageut atau dileueut landong naon nyaeta konidin parangtos dileueut cager teu teu dekeun cager ultra blue nyaeta teu dekeun cager mixagri nyaeta teu dekeun cager naon atuh hayang cager mah eta kodok dina kantong kelebet-kelebet nu beureum 5 sike kodok ku uing eta waktu santak kelebet-kelebet ka pamajikan cager harita pamajikan tos kitu ganti uing kieu dek aya naon rupina alba cios pakaosan teh ya dek atuh amun tiasa mah cios kan kos diangkosan ku jamaah di ditu ai kitu nyaeta ati teu tedamang dek ganti teu damang 10 neng tedamang teu damang naon nyaeta sira asa karasa paradas salira pararadas di teh teuing panyakit naon dek atos nginum landong acan tebawi atos mixagrip atos dileueut konidin atos dileueut ultraplu atos dileueut naon atuh anu can dileueutna paramek ning paramek paramek anu mana urkeun maneh geura dibedak nang karang ngadengkak aing hayang tumpak bae ngasal disadang geus penting ieu bari naon teh yuk urang buka jalanan wakos geuningan geus jam 2:30 geuningan yuk urang buka ikan sepat ikan gabus daun sereh daun gedang lebih cepat lebih bagus ameh dere kana daan ikan sepat ikan gabus daun sereh na memikat lebih cepat lebih bagus ameh balik lanjut berkat ikan sepat ikan gabus daun sereh ditindihan lebih cepat lebih bagus ameh balik dari gajian
Yuk kurang buka berangkat daripada dauhan Allah Subhanahu wa taala yang terkemuka di dalam Al